Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Balik deui sareng abdi Iqbal ti Kayas Basa Sunda. Alhamdulillah kasadayana anu tos ngadangu karya sastra Sunda nyaeta Sangkuriang. Nu teu acan ngadangukeun bisa cek di deskripsi di dinya aya link part kahiji carita Sangkuriang. Ayeuna urang lanjut weh ka part 2na. Kasabab kamari abi poho kana caritana cus weh urang lanjutkeun ku Cantika. Jadi kieu Sangkuriang nu geus lahir teh jadi budak leutik nu Gede kawani. tah si Dayang Sumbit teh hiji poe hayang dahar jeung hati rusa. Jadi nyuruh si Sangkuriang jeung Tumang ka leuweung. Oh, dititah ka leuweungnya. Terus Di leuweung teh si Sangkuriang temanggihan hiji rusa teh. Temanggihan kitunya kan si eta teh mawa anjing. terus kumaha eta anjing teh? Temanggi satu terus dinaonkeun tah. Tah si Tumang teh dijadikeun Naon Tumang teh jadi kenaon? Tumbal. Oh, ditumbal. dibunuh. Terus Dibawanya ke imah Kalau kan tumang teh bapana lain nah dibunuh. kenyahoan. Oh, tak apalan bapana. Oh, atuh ampun atuh rada. Dibere nyaho ku si Dayang Sumi teh. Terus tanggeus dibawa ka imah. dipasak ku si Dayang Sumi, dipasak didahar, pas didahar teh ngarasa ieu teh lain Lain daging rusa. Lain. Oh. Terus Nyaho eueuh si Tumang kan di dinya. Nyaho eta teh si Tumang bapana nu didahar. Nambah ka si Sangkuriang di toko. aduh, aing mah euy arunya si Sangkuriang ditakol ku centong. Ku centong di toko. Terus si Sangkuriang teh sieun. Udah panggil lagi. Cuman di paus. Nah, si Sangkuriang nu dicarekan teh sieuneun. Jadi lompat keluar kabur di imahna teh. Kabur ka mana? Tadi Oh, tebal. Cerita itu malah teu apal kumaha euy. eta mah tanyakeun ka si Sangkuriangna nu nulisna oge teu nyahoeun. Oh, geus indit terus Sok atuh lanjut kumaha ieu? Geus kitu teh sababaraha taun teh si Sangkuriang teh balik deui ka dinya. Tapi teu apal eta teh di dinya teh daerah rumahna nya ningali geulis non wanita nu geulis eta teh teu nyahoeun eta teh Dayang Sumbi. Ngadeketan terus mah geulis meureun jatuh hate ka si eta teh. bogoh. bogoh, Ka ya. si Dayang Sumi. Bogoh pisan. Oh, ka Terus indukna bogoh. papacaran. Sabak gelis. Geulis pisan papacaran we. Terus we hiji poe si Sangkuriang teh naonnya manjanya dielus ke si Dayang Sumbi Duh, teh. meni romantis euy. Terus ku awewe geulis kitu si Sangkuriang padahal indungna nya teu apaleun. Teu apal. Nah si Dayang Sumbi teh ngelus rambutna teh. Pas dielus aya bekas luka. Si Dayang Sumbi teh jadi inget anakna nu kabur teh boga bekas luka. Bekas luka naon eta teh? Di naonnya? Ku Eta centong toko centong teh Oh, mah tadi ulang ngomong. ingat. Oh, nu tadi urut ditakol kapanggih. Terus Panggihan. Tah si Dayang Sumbi teh nyaho eta anakna. Di dinya teh si Dayang Sumbi teh rek ngabatakeun eta kawinin si Sangkuriang nambungan. Nah, si Sangkuriang mah nyangkana teh lain indungna nya. Lain. Tah si Dayang Sumbi teh lieur nyari alasanna. Terus si Dayang Sumbi teh mere hiji syarat Naon syaratna? ngajieun parahu nu gede jeung talaga di dinya. Talaga teh danau. Heeh. Oh. Hiji malam. Oh, jadi si Sapoe. Sangkuriang tadi ditah hiji syarat teh ditah nyieun gunung nu gede parahu nu gede. Tarahu ke gunung gunung. teh. Parahu nu badag terus ngajieun talaga Iya. tina hiji peuting, tina sapeuting. Terus jadi tuh Kela kieu. Sangkuriang teh nya oke atuh ku abi sanggupkeun. Tah, si eta teh kan manusia teu sanggup meureun sapoe mah minta bantuan ka jin. sakti berarti si Sangkuriang teh nya. Wah, bisa kieu. Bisa meureun. Hebat. Nah, ngajieun we nya dibantuan ku jin. Pas sampai beres, si Dayang Sumbi dateng nempo. Ieu mah rek nepi beres. Minta ka Gusti si eta teh ngadoa. Cing matahari teh terbit. Dah matahari we terbit, doa da dikabulkeun si Sangkuriang kesel kan. Teu jadin kawinna eta parahu teh ditajong nepi ka Bali.
Terus Parahu eta teh kumaha deui? Ayeuna teh Parahu teh kan ngabalik kan jadi kitu. Nah, tiga gunung ayeuna mah matakan eta gunung teh disebutna Tangkuban Parahu. Oh, jadi gunung anu sok ditinggali teh matak bentukna juga parahu nanggung eta teh Asal usulnya gitu. Iya. Oh, gitu. akibat ditajong ku si Sangkuriang nya. Nah, kitu geuningan asal usul Gunung Tangkuban Parahu nu aya di Jawa Barat. Kumaha rame kan? Geus sakitu heula caritana. Tungguan episode selanjutnya cerita bodor nu aya di acara podcast KS Sunda. Hatur nuhun.